Wa qalu zamanin jeung ari pansaeutikna zaman taiduan wahid fi dina itu zaman salamaratu awewe wa fi ba'din nusakhi jeung tetep tina sapelistanan matan al jariyatu ari aya lapad al jariyatu artosna parawan. Sinina eta salapan pirang-pirang tahun komariyatun anu bangsa komariyah. Falau ro'as maka lamun ningali si marahu kana itu dam qabla tamamitis dina sami sampurna salapan tahun bisa manin kalawan zaman yudiku anu ngarupakeun itu zaman anahidin tina haid wa tuhri jeung suci fa wa maka itu dam haidun eta haid wa ila jeung lamun teu itu zaman yudiku fala maka teu itu haid wa qul hamdi jeung ari pangaseutikna hamil naunana zaman sittatu asyhurin eta genep pirang-pirang bulan walah dotani jeung dua kedeung waktu jeung ari kalolobana itu zaman hamil waktu jeung ari kalolobana itu hamil naunana zaman arba sinina eta opat pirang-pirang tahun opat pirang-pirang tahun cenah. Wa ghalibur jeung ari kagalibanana itu hamil atau zaman hamil tis'atu asyhurin eta salapan pirang-pirang bulan. Wal mu'tamadu jeung ari cek wal mu'tamad fi dalika dina itu ghalib al wujudu eta ka kabuktianana. Wa yarmu jeung haram bil haidi ku sabab haid wa fi ba'din nusakhi jeung tetep dina sapali pirang-pirang selanan matan wa yahrumu ari aya lapad wa yahrumu jeung haram al haidi ka awean wa haid naon samaniyatu asya'a salapan pirang-pirang perkara naon samaniyatu asya'a dalapan pirang-pirang perkara ahaduha ari salah sajina itu tamaniha salatu eta haram salat fardon eta salat fardu au naflan tawa salat sunat wa kadza jeung eta nya kitu haram sajdatut tilawati ari sujud tilawah wa syukri jeung sujud syukur wa tsani jeung nu kaduana eta saum haram puasa fardon eta puasa fardu au naflan tawa puasa sunat wa tsalitsu jeung anu katiluna eta qiraatul qur'ani haram maca al-Qur'an wa rabi'un jeung kaopatna eta masul mushaf haramnya bak mushaf bahwa jeung ari itu mushaf kata ismun hiji ngaran limaktubi pikeun anu tulisan min kalamillahi ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala baina daftaini di antara dua lembaran waham luhu jeung haram awan itu mushaf ila ida khofaj kajaba di mana meunikarempan si jalma si haid alaihi kana itu mushaf al khamisu jeung kalimana eta dukhul masjid haram masuk ka masjid wal khamisu jeung ari nu kalimana eta dukhul masjid haram masuk ka masjid lillahi dipikeun awean wahid ina khofaj lamun mikarempan tu si haid talwithahu kana urat aretna itu dam wasadi sujing anu kagenepna eta at-tawaf haram tawaf fardhu eta tawaf fardu naflan tawaf sunat wasabi jeung ari katujuna eta watu haram diwati wa yusani sunatkeun liman pikeun jalma watu anu ngawati siman fi iqbalid dami dina waktu datang haid naon at-tasadduqu atau at-tasadduqu sedekah bener bidinarin kalawan sadinar waliman nyempikeun jalma wa anu ngawati siman fi adbarihi dina waktu paragatna itu haid naon at-tasadduqu gawe sedekah binisbi dinarin kalawan setengah dinar wasaminu jeung ari nu kadalapana etal istimta'u haram dialap suka bima kalawan perkara baina surati anu tetep maya antara bujal aya di antara bujal warukbati jeung tuur minal mar'ati ti awewe fala yarum wa tutaram al istimta'u ngalap suka bihima kana itu surah jeung rukbah wala bima jeung teu kana perkara fawqahuma tetep ma aya dina saluhurna surah rukbah al mukhtari cek awal mukhtar fi syarhil muhadzabi anu tetep aya dina syarah kitab muhadzab tuma satroda tuluy nyelang salam musannif lidzikri mapikeun nyaritakeun perkara haqqahu anu ari hakna itu umma eta yadhkura ayyudh
ayyudhkaro yang diceritakan itu fi madina perkara sabaqo anu geus teu itu fi fasli mujibil gusli nafasal anu ngawajibkeun kana adus. Faqala maka ngadaw musannif kana lafan wa yarumu jeung haram alal junubi ka jalma anu junub. Naon khamsatu asya 5 pirang-pirang perkara dua hari Selasa jeung itu khamsa eta salat waram salat fardhu eta salat fardhu au naflan tawa salat sunat. Wa tsani jeung ari nu kadua na eta qiraatul qur'ani haram maca Al-Qur'an ghairu mansukhin anu henteu atawa salianti anu dinasakhna dijikeun ghairu mansukhit tilawati tawa ghairu dijikeun sifat itu ghairu mansukhit tilawati mun sifat ketang kudu kana Al-Qur'ani ghairu mansukhit tilawati salianti anu dinasakh bacaanana tilawah bacaanana ayatan eta saayat kana bukti itu qiraah atawa Quran au harfan tawa sahuruf sirron eta lalawanan au jahron tawa tarik wa kharaja jeung kaluar bil Qur'ani ku kecap Qur'an na Taurat kitab Taurat wal Injil jeung kitab Injil amma azkarul Qur'ani anapun ari ayat anu dipake zikir tina Al-Qur'an fatahillu maka eta halal itu azkar la biqasdil Qur'ani lain kalawan ngamaksud Al-Qur'an. Wasalai sujar nu katiluna eta masapin nyabak musab wa hamluhu jeung mawana itu musab min babi aula tina bab aula jadi hamluh ta tina bab aula cacak nyabak ge ulah komo lamun mawa jadi leuwih utama Warabi'u jeung anu kaopatna eta tawaf waram tawaf fardhu eta salat fardhu au naflan tawa salat sunat.